Manggo Euy. apal tuh. Terus apa? Nah, ieu tingali. Ieu bangunan nu di tukang teh bangunan bersejarah manggo. Kunaon disebut bangunan bersejarah? Naon tah? Tah ieu teh ngaranna Babancong ya. Heeh. Sabab Babancong ieu teh didirikeun tahun 1813. Aduh, sekolah. Geus kolot pisan geus heubeul. Bahkan ieu di tahun 1860 Presiden Republik Indonesia nu kahiji Insinyur Soekarno fungsi pidato di Babancong. Jadi kabanggaan ieu ke orang Garut teh matak nepikeun ka ayeuna ieu Babancong katinggali indah pisan gitu. Sejarah gede nya. Nya, ieu teh ikonna kota Garut oge ieu Babancong ieu teh manggo. Aja buat apa ieu? Sejarah tentang Garut kan abi maca non dina buku terus ngobrol jeung leluhur gitu indung bapak aki oge ngajelaskeun gitu sejarah Babancong. Bisi Mang Igo aya nu rek ditanyakeun tentang Babancong. Lieur. Naon? Eta si Jejen. Nanyakeun bapana. Ya apa bapak si Jejen? Sugan teh rek nanyakeun masalah Babancong. Abang geus tadi ya pas si Jejen nanyakeun wae geus eueuh bapana teh. Nah, coba nanyakeun si Jejen ka Mang Igo. Ayo nanyakeun si Jejen ya. Atuh lieur. Sugan teh nanyakeun masalah Udah sejarah. kepikiran atuh dari Anjir. Aco. senang si Jejen tinggal. Senang. Ini parah nih.